Zaman baheula teh aya randa nu ngaranna Nyi Endit. Ngaran aslina mah Nyi Bagendit. Eta randa teh kacida beungharna. Imana teh gede, boh sawana, boh kebonna. Imana teh panggedena di eta lembur teh. Basa eta teh Nyi Endit ngayakeun tumpengan keur panen sawahna nu ngalimpah. Eta ratusan jelema datang ke acara tumpengan Nyi Endit teh. Pas ke acara tumpengan anak aya aki-aki bongkok nu nyamperan Nyi Endit. Cenah mah rek minta dahar da kalaparan cenah mah. Sugan aya piwelas Nyi Endit teh kalakah nyarekan. Kaera cenah mah eta aki-aki teh teu ngabantuan menta tapi menta bagian cenah mah. Diusir weh ku Nyi Endit teh eta aki-aki teh. Aki-aki teh pundung ngambek. Terus tiba-tiba aya nu ngagorowok cah. Eta jelema teh langsung panik. Aya nu keur dahar tumpenganna panik. Aya nu rek balik. Wah kocar kacir pokona mah. Eta cai teh teuing datangna teh ti mana tapi Nyi Endit teh nyalamatkeun harta-hartana heula lain kasalamatna soranganna. Eta jelema kocar kacir mentingkeun kasalamatan soranganna da mun keur panik mah kasalamatan sorangan nu penting teh. Cai teh nepi ka liro ombak laut garuling ka pelebah Nyi Endit imahna terus kakeueum meh laput Nyi Endit angklung-angklungan bari satungtung bias mah teu weleh-weleh sasambat minta tulung tapi henteu kungsi lila jep bae jempe. Eta imah jeung lemburna teh kalelep. Eta lembur teh luarna teh ngabentuk jiga situ nu ayeuna disebutna Situ Bagendit.